Ih, geus kotor di wae ruangan teh. Ke kamar dibersihan. Ih, nah ya. Naon ieu? Ieu nu saha? Teuing. Coba tingali kesina aya naon. Coba cek. Iya ya film. Film naonnya eta? Buka. Coba ajakan barudak dinya. Barudak. Hayu orang nonton. Nonton naon? Teuing, hayu nonton lah. Pindah di dinya we nonton mah. Iya tuh. Deh, udah. Ayo orang nonton film. Ayo. Ayo masuk. Eta sakalian pareman. Cenah mah ieu teh tina cerita asli. Ya ada. Kejadiannya di mana cenah? Teuing oge sih, cenah mah di sekolah nu geus tutup nang tahun-tahun. Wah, ini cerita sama si Oge euy. Oge nya. Orang balik teh olahnya geus dititah balik. Hei, orang kacai heula nya. Ade ah. Iya, gitu ah. Buruan ya. Saha eta? Kenapa sih? Orang tadi ningali jurik. Lesak drama tuh hirup teh. Mana nggak ada yang suara musik? Kayak salah mah. Ini goblok. Oh, usah salah nih. Aing ngumpul menir ieu. Ya, tenang dulu. Ayo, Ayam datang. Terus ayam kudu kumaha? Cing, gerak. Behind the scene. Kasih tadi, Mbak. Nah, sajog ieu nepi. Awang kudu balik ke sekolah. Ini dia.
hiji aya hiji budak awewe nu ya parah pisan tapi tadi terang di hiji ruangan. Terus eta budak teh ngomong saha wae nu cicing di eta ruangan bakal ngarasa kasiksa jeung kanyeri jika manehna jigana ieu aya hubunganna jeung nu ku alamat ku marane aya teu nu nonton film atawa asup ka ruangan nu aneh. Oke teu sih aya hubunganana. Soalna eta sarua jiga film nu kamari ku urang ditonton. Boa-boa cerita asli eta nyaan kajadianna di sakola urang. Berarti ruangan eta teh di ruangan ekstensi. Emangna aya naon di ruang ekstensi? Jigana urang kudu nanya ka penjaga sekolah nu geus lila gawe di dieu. Yuk, gas. Mang, ari film anu kamari urang tonton eta caritana tina carita asli sanes, Mang? Film naon? Emang marane nonton film naon? Teror ruang 4 Mang. Mang nyaho teh soal film eta Mang. Oh. Nah, eta ajeuna tapi marane nyaho dina di mana film eta? Film eta pan geus tong ditonton mang tahun-tahun. Jadi cerita film eta teh kejadian nyaan. 3 tahun ka tukang aya saurang budak siswa awewe ngaranna Maya. Manehna sering diheurikeun ku kaluwihan nepikeun ka manehna pernah dikerem seorang di ruang 4 trek magrib. Saha wae nu asup ka ruangan ieu bakal ngarasakeun kanyeri jeung kadendam nu sama jeung urang. Kaisukana pas barudak nu nyiksa budak awewe eta nempo ka ruangan eta. Si budak awewe leungit ngadadak jeung eueuh nu nyaho kamar. Nu nyoba ngungkap kejadian pembulian eta ku cara nyieun film tentang kejadian eta. Tapi sanggeus film eta dijieun, si Pak Guru eta ngaleungit teu muncul deui tanpa jejak. Di saprak eta film eta jadi tong aya nu nonton deui. Jigana urang kudu nyamperkan awewe eta deh. Heueuh nya, urang kudu ningali deui naon urang dilakukan deui ku awewe eta. Tinggali, lain nanya tahu nanya tetehnya. Ayo gimana? Ayo udah. Main wae di film. Kunaon atuh mana beneran orang wae? Kabeh carita nu di film teh nyaan kejadian. Belum pisan ieu mah bere nyaho nu mana nyaho. Urang teu ngalakukeun naon, eureunna ngaran urang. Urang nya kembaran di awewe maneh tonton di film eta. Terutama tukang Maya disiksa dibeureun leungkeun ucapna dikeureuh di ruang 4. Itu bener teh ruangan ekstensi. Ruangan eta nu maraneh pake jeung nonton film eta. Terus kemana Maya ayeuna? Dan urang nu teu boga salah eta jadi depresi, geus teu boga masa depan, kusabab kelakuan jelema teu boga moral. Terus naon maksudna neror babaturan urang? Teu maksud neror, urang kan hayang nyaho kebenaran tos eta, jeung hayang nyaho saha nu ngabuli kembaran urang. Urang sesumputan ngintel maraneh karena urang mikir maraneh nyaho sesuatu tentang kasus eta.
Tapi marane salah ngartikeun urang, malah nyangkana urang juri gentayangan kusabab penampilan urang nu kusut. Hah? Jadi nu kamari lain juri. Urang minta hambura. Urang tuh maksud gitu. Sanggeus nonton teh, pedasieun jadi suges. Urang ningali maneh rada acak-acakan gitu, jadi sarieun. Ya urang gak salah hampuranya. Terus kumaha ayeuna kasus kembaran maneh? Urang teh bisa ngebantu naon? Patin tadi geus rada tenang, manehna geus teu gelisah, urang ge ngan hayang nenggali kembaran urang kageu deui. Lamun geus kitu, maneh moal ka sakola deui. Nya geus beres, geus kaliwat. Hampuranya urang geus ngadeukeun maraneh. Da urang mah teu boga kembaran. Tiga, dua, satu, yuk. Apa sih jadi gini gak sih? 3, 2, 1, action. Saya tak. Gigit jari. Ya, gelisah ke kanan ke kiri. Lagi ke kiri. Badannya. Kakinya maju mundur badannya. Apa sih ke atas nenggak gitu kayak yang kesel. Nah, ya kanan kiri gigit jari lagi. Mukanya gelisah melihat ke depan. Gitu. Nah, Yuk. 3, 2, 1. 1, action. Ampun, ngeri wah ampun. 2, 1, action. Satu action.